Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa nafa'na bi ulumihim fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan ya di sakalan bae. Fa ajabtuhu maka tuluy nyubadanan kaula. Fa ajabtuhu maka tuluy nyubadanan kaula. Fa ajabtuhu maka tuluy nyubadanan kaula. Hu ka itu ba'dul ikhwan. Fa ajabtu katanya maka tuluy nyubadanan kaula hu ka itu ba'dul ikhwan. Nah jadi hu teh ka ba'dul ikhwan. Naon ba'dul ikhwan teh sapalina dulur nya. Fa ajabtu maka tuluy nyubadanan kaula hu ka itu ba'dul ikhwan. Ila dalika kana nuliskeun kitab risalah. Ila dalika kana nuliskeun kitab risalah. Ayat 2 hartinanya bisa oge kitu. Ila bisa oge ila dalika kana nyubadanan pamenta na badul ikhwan. Ila dalika kana nyuhun kana nemonan atawa nyubadanan pamenta na ba'dul ikhwan atawa kana nuliskeun kitab risalah teh bisa idalika di dinya teh kitu nya. Pakultu maka tuluy ngucap kaula. Pakultu maka tuluy ngucap kaula teh. Gitu. Wabillahi sareng eta tetap ka Allah. Wabillahi sareng eta tetap ka Allah at-taufiqu ari taufik. At-taufiqu ari taufik atawa pitulung Allah. At-taufiqu ari taufik nyata pitulung Allah pikeun kana taat maksudna. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ka setiap-tiap jalma anu mukallaf. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ka sakur-sakur atau ka setiap-tiap jalma mukallaf. Mukallaf teh naon? Mukallaf teh min dzakarin wa unsa walau minal awam wal abid wal khadam wajuban ainan. Jadi balik tur boga akal. Mukallaf teh naon? Balik tur boga akal. Naon cenah mukallaf teh? Balik tur boga akal. Naon aya ripa kana yen kedah nganyahokeun itu mukallaf. Aya ripa kana yen kedah nganyahokeun itu mukallaf. Aya ripa kana yen kedah nganyahokeun itu mukallaf. Ma kana perkara yajibu anu wajib itu ma kana perkara yajibu anu wajib itu ma fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Pihaki ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Wa ma sareng kana perkara lajengkeun. Wa ma sareng kana perkara yastahilu anu mustahil itu ma. Yastahilu anu mustahil itu ma.
Wama sareng perkara ya juju anu wenang ieu emak ya juju anu wenang ieu emak fayajibu maka wajib pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala fayajibu maka wajib pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala fayajibu maka wajib pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala fayajibu maka wajib pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud naon al wujudu sifat wujud naon al wujudu sifat wujud hartosna aya Allah naon al wujudu sifat wujud hartosna aya Allah wadiduhu sareng ari lalawanan sifat wujud wadiduhu sareng ari lalawanan sifat wujud eta al adamu adam pakai ain eta al adamu adam hartosna teu aya hartosna teu aya Allah mah sifat-sifat wujud aya Allah mah naon cenah buktina ayana ieu sakabeh alam sakabeh makhluk gitu. Wa dalilu sareng ari dalilna anu nuduhkeun 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 ala zalika kana yen Allah kasipatan ku sifat wujud ala dalika kana yen Allah kasipatan ku sifat wujud ala dalika kana yen Allah kasipatan ku sifat wujud ala dalika kana yen Allah kasipatan ku sifat wujud wujudu hadhil maluqati eta ayana ieu sakabeh makhluk wujudu hadhil maluqati eta ayana ieu sakabeh makhluk wujudu hadhil maluqati eta ayana ieu sakabeh makhluk